ciri teu asa dibarengan ku Gusti Allah teu percaya urang lamun teu dagang asana teu dahar. Berarti kan urang teu percaya ka Allah bahwa Allah ngabarengan urang padahal Allah mah sugih. Ai Allah urang percaya ka Gusti Allah, Allah Maha Sugih teu kudu dagang. Aya teh cenah dahar kumaha? Tah ieu. Eta lah pinarakaeun teh eta. Malah mun waduh cenah urang mah bisa dahar ge pan ieu ku sebab naon kitu ngaranna digawe mun teu digawe mah teu dahar geus kudu baca 2 kalimat syahadat. Terus ya deuk dahar kumaha teh sia mah teu boga ijazah mantak sarakola sia ku ijazah mah ngeunaheun dahar babari digawe babari teu boga ijazah mah sia geus sararese kajen ku kumaha ge moal bisa dahar sia maca 2 kalimat syahadat sia. Ji ada urang lalagaan hirup taha make syariat heula sanggeusna syariat supaya karasa kehadiran Gusti Allah ma'iyah Gusti Allah babarenganna Gusti Allah jeung urang kanyahoan teu kiai cenah jelema lamun boga rasa bahwa nyana dibarengan ku Allah kanyahoan ubasi nganyaho keudana babari lamun keur lempang aya awewe nyana berpaling. Eta berarti asa dibarengan ku Allah izin ka Allah. Pan urang mah lain. Lain urang mah susuna beda jeung nu di imah. Haju bae. Kulitna keur rada lain deui jeung kieu teh herang. Barang ditanya jak orang Brebes tapi pun putih. Biasanya orang Brebes mah tukang endog harideung. Ieu aja putih terus bae ngahayal poho leng. Eta berarti teu bareng jeung Allah barengnya jeung nafsu. Komo lamun mangih nu ngongkong ada setik deui tolol teh coba. Malah ngadoa ka Gusti. Coba setik angkat setik. Padbloon eta kos kitu. Nah eta lah jauh jeung Allah. Hayang nyaho bahwa jelema deukeut jeung Allah ketika manggil larangan berpaling. Ketika nyana keur kidib nyana eureun ketika aya batur gibah keur ngomong keur batur nyana selalu eureun eta izin ka Gusti Allah selalu bareng jeung Gusti Allah larangan Gusti Allah selalu diperhatikeun di jauhan ta eta ngarasa bareng jeung Allah tinggal kitu bae eta mah geus lamun masih kene jelalatan keranjang matana jauh komo masih kena WA-an. Tamak rombongan jurig sama kos gitu. Haji tinggal haji jurig sama kos gitu. Jurig